Andai dipisah laut dan pantai, tak akan goyah gelora cinta. Demi cintaku padamu, kemana saja kan ku bawa. Teruntuk Nadine tercinta. Tutu naon dah? Ah, cicing dadang mengerti mau urusan budak dewasa. Tapi dewasa dah. Dewasa awakna, sampai cicing tong loba ngomong bisa salah. Tutu ton eta. Cicing kurang oge jempe, tong loba ngomen bisa salah. Ulah main dah. Lain, Tuh dah. nanyakeun wae itu surat cinta dang. Oh, surat cinta enta ada. Sakasaha deui atuh dang ali lain kaneng Nadine mah. Anu denok anu geulis bidadari Aisyah. Ye, foto Nadine ye. Kok Nadine? Mau didengar teh mana ngomong-ngomong neng Nadine? Naon? Tong Nah, da kadengi ku mau ge. Ngomong naon cenah dang tadi teh si Isal teh? Surat cinta Nadine mah. Tuh nya. mana mas sardang jeung dibejakeun. Oh, bodoh. Surat cinta nahaon sia. Untuk sok kawiwirang sorangan maneh teh sa. Kawiwirang naon ai emak? Itu teh jelema aya, Sal, jelema beunghar. Geus bae ngareret kana surat. Ayeuna mah geus usum HP. Om mau tulisan maneh ciga ceker hayam kitu. Batan dibaca mah paling gedegeun cempal bala-bala. Nah, mah ngahinakeun kanu jadi budak teh. Lain ngahinakeun, Sal. Kan manehna we atuh kudu sadar diri. Bae mah nu penting mah perjuangan dalalaki mah ditinggalna ge perjuangan jeung tanggung jawabna. Dah, perjuangan teh podol. Kos Roma Irama we berjuang. Dia sia. Mending geuning sesuai surat cintana daripada angke ngabibirang kena. Naon mani sok riweuh teh ya. Riweuh sia. Ayo dang ah kabur ah. Dasar mangkelutnya. Teu nyahoeun marukana teh akibat cinta teh kumaha. Cinta cileuh dina mata tas Nah. Iya deh, hadiah. Nah, dang sareng. Tahu? Aya balon itu sana. Ambewan, makanan teu dang sarengan ieu teh balona. Bisa pilih curhat. Nah, kenapa tuh saya bisa? Di mana? Saya tandingan gara-gara mana kayak gara-gara tuh gara-gara ngomong cewek bedaan main rapi terang rapi aja terang deh aku udah abitin di rapi tapi nanya apa gua bisa ada aku awe anak udah sedih bunga yang buka kamu atuh ayo gitu mak bes we balikan dulu si Kisal dan cinta mati ke si Kisal teh cuma aja si Salma juga motor deh aku mah dia tuh bisa ulin matre mana mana bisa wae matre bayu udah tuh parah Manis sadang gara-gara nate aing Halan naon abi si emak jadi apaleun. betul tata. Dang kela. Ayeuna dah. Dang ieu mah pucuk dicinta ulan pun tiba ieu mah dang. Kumaha dah? Dang ka digeus ke dang.
Tuh, ayah neng Nadine dan si Bunga pangmikeun ke dia. Muela dah. Dig kita mana naon nih lo baka era teh. Meni ita to ada. Ay mana cas urang lain. Ental. TPT. Nya cas matu ieu pangmikeun ke dig guru. Oh, abi tui. Ada lah itu. Waalaikumsalam. Dadang. Pada biasa Dadang. Tekapelan si bunganya. Dah. Itu tulah. Surat naon Dadang? Tulah kita. Oh, Dadang. Duh, ini si Dadang aja. Iya surat yang saha. Di Italia Tinati. Tuh, Sardin yang mana ya Isal tercinta. Nah, aku Dadang masih kena teku Aisyah. Italia itu. Abi wila dalam tuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Dadang. Dadah. Tadi buru buka ulang. Kepo. Ya, tidak. Ngarora kieu ieu gengnya. Kudu meujeuna geunah ieu malam digoreng. Mak minta duit atuh. Naon ari maneh haliwur maneh teh. Naon mak sakieu bolotot mak. Lain atuh nya sahararipu we maneh mah punta penta teh. Rek ka mana kitu maneh teh? Dek ngabuburit mah. Ngabuburit jeung saha? Nah sadeui atuh lain ari lain jeung sobat Dalit mah si Dadang. Mana si Dadang lagi eueuh geuningan. Tadi hareup si Dadang ge dajangjana ge di sisi jalan. Ah, lain da nyaho ngawadulnya maneh mah lain rek. Asli mah jeung si Dadang. Mau nyok meni geuning kitu segala dipake. Biasana ge dikokolor jeung si Sardang mah. Ing tara-tara di maneh mementa duit. Rek manggihan awewe-nya maneh mah. Asli mah jeung si Dadang ieu mah burat mata duit. Ah, lain. Sok di dua rek ngubur ting saha maneh. Di bijaan jeung si Dadang teh ieu mah kudu percayaan. Henteu ah percaya ngubur jeung Nadine nya. Lain atuh mah eta mah geus ka laut pancet mage ulah bisi diwiwirang kanu beunghar mah. Eta geuningan maneh apal sal. Jadi rek ngubur ting saha maneh teh. Ah, nih aing malu bata tanya teh mere moal. Moal barina kitu boga duit mana ge. Hana saya loba tanya mere meunteut. Sia doraka kitu patut ka indung. Jauhan teh sifat Rasul Gusti nu agung. Aya-aya we gogoda ti budak. Mundingang di anak tere dicekek sia ku aing masal. Aya naon? Aisyah ngajak neng ka dieu teh. Biasa neng atuh nuju rindu. Ah, ya orang calik. Calik kah? Nah, kemana Dadang? Itu diajakan? Kan ieu mah biasa khusus berdua mun diajakan si Dadang bisa ngaganggu. Kumaha lamun Ma Aji jeung Ma Ija nyeselan? Oh, neng tenang di dieu mah aman. Nah, neng tumben kersa diajak ketemuan. Nyaa, karesan aja jomblo. Wah, ieu mah kesempatan. Neng tos lami jomblo. Mun sampe 2 dinten kakak. Hah? Nembe pisan atuh ieu mah. Ah, kembae nembe oge nu penting mah jomblo. Kersa teu wihan deui sareng Aisyah. Kumahanya Aisyah? Sieun abi teh. Sieun kunaon, Neng? Sieun disusulan ku Ma Aji. Biasanya atuh Neng cicelumputan, da kolot mamang terang. Tuh, mau rame backstreet mah. Kata Aisyah mau bisa apel ka bumi abi.
Wih ya satu neng oke pas pada serius kakara dongkap ke bumi. Asli teh Aisyah? Asli. Emang wani gitu? Ani atuh neng sebagai lelaki tangguh Arjuna pejuang cinta kumaha ge moal mundur. Baraju, karaos, baju. Jika copet na kareta itu yang udah kayak rom lah. Karena naon di dia. Kerbana bogohannya. Naon atuh boy nih sok ngaganggu wae. Tuh insya Allah ieu pas juri gua ya. Anak lagi hoana tangan. Mana tuh juri kasep dia tuh. Kasep di mana horeng segitu juga baya waktu. Ngoan naon eta? Daripada mana tidak cara. Iya, dagang baju sa. Merek nate mau ape. Sabarahaan boy. Pokoknya mah masalah harga mah tinggal cek we di Shopee. Kumaha mun teu boga Shopee boy? Gampang aya we nomor ke di bawah ieu. Atawa di Shopee teh link teh Kianji_marketwear. Ingat. Kianji_marketwear. Naon atuh nepakeun neng nyeri. Merek teh mau apa? Produk lokal, kualitas internasional. Sok cek aja di Shopee. Gerbara bogohannya. Tuh, kepo. Jakeun sia ka Maijah jeung Jerom lah. Ulah boy, kumaha mun gara lu teuing. Teuing si Sarboy mah ni resep teh ngadu dombakeun teh. Tong kitu, duraka kitu teh sal. Doraka naon? Eta kakolot di domba. Paribasa eta mah Sarboy. Atuh boy, wali bejakeun. Moal dibejakeun, tapi aya syaratna. Neng ieu mah moal balik ulah hayang surat syarat lah. Cuma ya paling Maijah jeung Jerom lah, bunterang deui. Atuh lah boy, sin. Nya, kan aya syaratna. Naon syaratna? Syaratna Nadine geus nyium aboy. Naon atuh Sarboy urang ge can pernah. Naon kitu syaratna ge ambung. Wah, muah. Sok bae neng. Kan si boyna cenah peureum heula si Aisyah dicium. Aboy. Wah, jadi. Tapi aboyna kudu peureum. Siap, so. Kudu peureum. Gerak. Nah, aneh. Kita mau celotok. Makasih Nadine. Abi angkat nanya. Oh, kasyahakan pungut aing.